Lep ditelat. Emang keremasan aja kayak gitu maksudnya teh. Keur bagus-bagus teh maksudnya. Keur gopet mah nya eta. Pupua sih gara-gara genggehek mah. Yang waktu kitu kurtak lep deui teh aya. Urang ya. Iya ah. Bener. Oh. Benang. Ush, babon itu mah babon. Babon. Mun ni taeun itu tadi teh. Benteur. Behenter. Wish. Wish. Bentar lagi. Bentar lagi pemirsa. Ya masih gak berem bentar tanya. Tuh. Si ieu teh naon teh namanya teh siripna teh. Heeh. Tadi biasana bodas. Tuh berem ieu mah. Bencer teh. Bentar lagi. Ternyata di itu di sisi nih bentar teh. Gorgon.
Udah bu angin. Dapat anak merah guys. Tuh. Tapi tak? Oh. Eta mata nyut-nyutan mah tadi teh. Iya. Heeh. Ah ngopi heula. Nyut nih. Hah? Nyutan nih. Kayup mah. Nyari nyutan. Nyut ke sini dari. Oh iya ge imutan. Kumulan sih enakeun ya mah. Kumulan sambil nyutan dari sawakan gitu. Heeh. Udah dan deh. Oke lah, kumulan. Ah ya nu makan enggak? Mendukan naon? Gorgon gitu. Heeh. Pidak pun cai sagede kieu teh aya laukan. Saku teh mungkin. Keting yang tuh kan mah. Angkat truk. Yang gehek emang. Ngablenyeng. Bener mending anu garuyang dicurigan Tuh kan? bahasa halta ge diguyang. Anu itu dihilir na rangut. Jadi si lauknya ka hilir ka nyimrangkeun. Makanya dia aja kadang hese teh. Baca aja yang kita. Bahasa makan kaciranya. Dan garuyang nih. Ngerangut. Itu lagi urang dieukeun bilangnya. Terus kita kan enggak ini kan juga apa? Ini kan nyok tuh. Anu luhur mah eta. Kan bahasa kali sama me. Mereka juga enggak bingung. Anu tadi. Tapi teh anu nyangut. Pan biasana mah di dinya mah sok galak ini sekali ngalungkeut teh langsung blenyeng nih. Eta nutur-nutur di labeureum tah. Di hidung teh. Di labeureum kalau palhur ini. Di labeureum kana pahana kan dengan lagu
pelukut sih teh enak kan. Biasanya kan ayah maunya mau buruk komika yang baru mungkin baru mencari kemana bete lauk teh nyangut bete tuh lapar gitu bete bagus nyangut ke belah dia panok teh gitu teh enak karena beh panjangan ngetik tadi deh sama terus kan nggak ada apa-apa iya ke 50-an sama terus jadi sampai 20 kan Papua Papua 20 ya sama terus apa iya mah iwat yang panjang mah iya mah pahuana kudu sakit tah panjangan pahuana itu porok kuing itu tiur yang tua itu teh kanaon itu teh udang naon cenah jadi bentir badagan ya soalnya be nyangut kan eta ayo sok ya bentir badagan soalnya nyangut kan eta teh tuh duh tuh benang ngait ke Didi langsung dreg dibawa oh naon itu ku hese mana nyangut kitu gopet maneh mah beuteuy pemirsa tuh eta nyangut namanya kuih rujit nyangut teh alhamdulillah yang nyangut teh kitu lep tengah main ngomongin deh Wih, dapat lagi betok, betok anak. Nah, bisa mana parabgen sih ya. Betok anak. Bawa anak bentar udah ku alit etana nomor 4 hese nomor itu nomor 2
Kecuali babon, babon sok benang bisa nama. Ente babon. Udang ieu mah. Sanes. Lauk naon ieu nya? Ieu tinggal dikana cacing teh kieu. Tuh. Anak gabus. Oh berarti. Inungna berarti. Anak gabus. Berarti tadi anak gabus. Jeung pageh di nyepot ieu teh.